Hampura kamari teu bisa ngonten. Lain aing euy make jeung nanyakeun pulpen teh naon ieu dileuweungkeun nanyakeun pulpen teh ngajual kai naon rek dicatat atawa nyatetkeun naon nya ieu teh make jeung nanyakeun pulpen ku areng hade rek tulis mah Lain nanyakeun pulpen. Kamari ieu males henteu ngonten. Oh, iya pulpen mah eueuh di dieu mamang. Aing jeung kudu mau pulpen. Paling urang mah keur naon atunya di dieu mah tara tulis. Jadi lah ditalar we naon ge mang urang mah. Aduh. Tara ditulis ieu teh ditalar we paling ngagurat nu kieu ge ye bangsa ku ciduh we dia teh ku paku dikit. Ai. Heses ya sok leungit wae tetuman dicelapkeun mununa dina nu kieu ge na ceuli sok leungit ai pada tetuman teh ai pulpen mah kitu. Basa eta mah ku eta takuteun ku kemang eta ku kemang waru urang. Tak halus ku kemang waru rek nyatetkeun naon atuh cenah manihara rese. Lain nanyakeun pulpen. Lain nanyakeun pulpen. Kamari ieu nya ieu ka ditu teh pan kalemur. Dulur hayang dilongokan. Hah? Aing asa zaman baheula make jeung rek nuliskeun jang jawokan. Astagfirullah. Jang jawokan jang naon paragi nyadap atawa paragi ka awewe. Atawa paragi naon gitu jang jawokan atawa paragi nyeri beuteung lain jang jawokan meureun doa nya. Ya doa meureunan atuh lintong jang jawokan tuh lah ngewa disebutna ge euy mani asa zaman baheula unggul doa we atuh kitu doa aing geus kolot kieu mah. Ulah sagala teuing make jeung jang jawokan mun doa mah bina teuing ieu urang aduh Gusti ya pulpen mah bisi arek mah. Lain nanyakeun pulpen ye. Mata ka dieu ge sadu-sadu teh bebeja teh nyeta teu milu ngonten kamari. Kaditu kadur lain. Aya pulpen ye he. Aku mah pulpen bisi dan teu butuh ku pulpen mah urang mah. Kabina-bina teh. Jeung bukuna. Bukuna mah kana naon atunya? Astagfirullah. Tah kana cangkang rokok tadi dinya buku nama ya pulpen teu butuh nu kieu urang mah bebeja ka dieu teh maksud teh ngan urang mah di dinya mah geus bingung nyarita teh geus teu nyamung kana naon ge nyarita teh sakitu-sakieueun teu nyamung we anjir rek nyanung cenah aing pamitin ka we jeung ngomol